mengajarkan ilmu tauhid itu ilmu radikal. Masya Allah kan, lain dengan yang lain. Sedangkan ma'rifatun ilahiyun itu hukumnya wajib ain. Ini disebut ajaran radikal. Jadi ajaran radikal itu mentakwakan umat, mentauhidkan umat. Sedangkan tugas kita kan itu mentakwakan umat atau mentauhidkan umat. Nu tadina berutal badung dengan perdekatan gitu kan. Alhamdulillah kayak sapu jagat, alhamdulillah berhasil. Insyaallah. Alhamdulillah. Sama-sama takbir. Allahu Akbar. Kalau dikaji dengan seperti itu berarti udah berlainan dengan apa yang ilmu wariskan oleh karuhun dan guru-guru kita. Jadi walaupun dengan ada isu dan kata-kata orang-orang tokoh Indonesia yang punya wibawa, punya komara, punya dunia, punya jabatan, gede duit, diberi duit ku kafir, itu mah kita mah jangan getar, tetap berjuang di jalan Allah, ikuti ulama salafus solihin dan guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, kepada kalian, agar kita bisa soleh, keluarga bisa sakinah, usaha bisa berkah dengan piwuruk guru-guru. Itulah udah aja ikuti. Sekarang kalau perguruan sapu jagat Abah Haji tahu Jang Yudi dari mulai tahun 80. Jadi gak birek lagi, gak asing lagi bagi Abah Haji mah. Karena kakak dan saudara, mamang itu termasuk orang sapu jagat. Gitu kan? Karena almarhum Allah yarham, beliau bukan orang luar tetapi orang asli Sukabumi, almarhum Cisaro itu. Karena khususnya pun bapak ya termasuk muridnya. Jadi kebetulan Haji Hamid anaknya diajar baheula. Tukang ulinana gitu, tukang dipaenkeunana jadi wayang. Itulah mata urusan sapu jagat mah pen Haji mah geus teu kudu loba ngalir ngidul deui jeung. Geus takbir. Allahu Akbar. Geus moal ditanya deui cenah. Cenah Haji siap jadi penasehat, asal ulah jadi ketua loba teuing ketua. Di ditu ketua, di dia ketua, di loba teuing ketua. Bis jadi kakak tua nungkeun. Ya, kaiji eta nu kadua ya nu penting. Kalau memang diakui siap sasarengan jeung Mbah Haji, pan Mbah Haji ngomongna kadang siga nu gelo lah gitu. Omong penasehat tapi karah ngamak. Lamun ditarima na ku ilmu berkah insyaallah. Amin ya Allah. Ngelamun ditarima na ku nafsu ya rugi manehanana. Eta mah emang urang Tegal Buleud mah geus apal alur Tegal Buleud atuh. Itu ge tuh kersana encep tuh. Nuju lahirna ge di Tegal Buleud atuh terang ieu geus bewokan kitu kabeh. Berarti geus heubeul di Tegal Buleud. Tah makana urusan sapu jagat alhamdulillah mata kemarin aya WA izin cenah kasapuhan mangga sampaikeun ka batas antara Tegal Buleud Cianjur demi izul Islam wal muslimin. Karena orang Nasrani wae bulan puasa ngaharagaan ka Islam. Nya dina kitab soheh tah riwayatna. Teu wanieun sih makan di jalan, rokok, kopi, apalagi buka warung. Nah ari tangkurak umat Islam Tegal Buleud wani. Makana satuju baheula mah haji nu sok operasi tengah enapan geus. Baheula mah memang pagawean seperti gitu. Alhamdulillah diteraskeun di perjuangan Islam, ijul Islam wal muslimin. Alhamdulillah nemung ai sepuh mah meureun tiba ukur ngadua lamun rek dianggap sepuh. Tiasa ngaduana, tiasa ngadukungna, lamun nganasihatan sok rada nyarek tapi mudah-mudahne ceuk pun anak teh nyeta bapa mau sekolot ge rongsok adatna gara taruskeun teh. Makana ka bapa mah cenah kudu loba maklume nu can nyaho mah cenah. Dicolikeun lamun saguru saelmu ajeng sapu jagat mah saguru saelmu dah. Takbir. Allahu. Nu teu saguru saelmu mah emang sok komen. Jeung sapu jagat mah saguru saelmu mulai tahun 80 tepung deui ena tahun 2000 hiji berarti geus kolot sapu jagat di Sukabumi. Encan be dituna. Alhamdulillah. Tak mudah-mudahan dengan kehadiran teman
teman-teman di Sapu Jagat, perguruan Sapu Jagat, khusus kita bersama sebelum panjang kelanjutan pembentukan pengukuhan, baca Fatihah dan salawat Naria untuk almarhum guru kita Kiai Haji Anwarullah. Mudah-mudahan beliau termasuk ulama Allah, Amin. ulama akhirat. Amin. Nanti kita sebagai muridnya semua mendapat syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin langsung oleh beliau dan nyambung kepada para habaib. Amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل صلاة على سيدنا محمد الذي تنال به الرضوان وتخرج به الكرامة الطابع الأوائل وتدل